Dahar petis jeruk dituluykeun ngadahar cicos pedas anu ladana level 100. Pikelanya bes isuk aya nama tirisna asa kacida pisan. Ani hoream teh kaluar tina jero salimut teh. Engna teh ngagojot we mung ingka. Di dieu we ati rek ngagerakeun heula badannya besti rek olahraga we lah meungesan mah. Ipas aktivitas teh teu kaku teuing badan teh. Geus beres mah gerakeun awak we ati teh rek ngasurkeun seuneu da tadi bapak barudak ieu teh meunang mirun seuneu mah. Ngasurkeun seuneu mah lanjut we olahraga deui saeutik. Loba-loba lah olahragana asal we gerakeunnya di dieu we ati rek ningali heula bapak barudak keur mancing. Penting teh ku ati teh dititah bapak barudak teh isuk mah mancing cek waya teh sugan we meunang ari isuk-isuk mah. Di anger we ngalengkur ti subuh gesan meunang hiji-hiji acan. Ieu wayati ngawadahan heula kiripik atahnya besti tina sampeun meunang nyepan teh geuningan disiksikan dipoekeun we ku wayati teh. Tes ngawadahan kiripik jeung moekeun saleno mah di dieu wayati teh rek ningali heula gigi geus beukah encana pek teh can beukah ieu geuningan lanjut we wayati teh diuk we heulang heula bari rada tiris keneh ieu teh geuningan. Tugas sada moncorong ieu teh panan poe teh anger we geuningan tiris astagfirullahaladzim poho geuningan. Sayang ka ak can diberesan poho deui tadi teh subuh teh langsung we wayati teh kahandap tuh tingali hek belum kene tingali si bocilna ogena ya bapak jigah geuningan sarena teh kalian we di dinding kehidupan lagi dibukakeun ku atinya besti supaya aya cahaya matahari nu asup kana saya tuh tingali berantakan lagi Gusti nu agung ieu mah hek zamanna tibra kene ieu mah asal we cek we tengke diberesan deui bakal disapukeun antepkeun we heulanya can hudang mah eta penghunina hubung proyek loba kene can dikerjakeun di dieu we ati rek ini telanya ketangga ieu mah tuh tingali masih kene ngampar ieu teh ulut bapak barudak peuting nonton TV. Saya kue teh disapukeun loba nama daya teh geuningan urut si bocil jajanan sok mung miceun geuningan. Ka carita geus dihanap deui we teh nya ningalikeun nu ngalalauk tadi teh bapak barudak teh kesel meureun mancing teu meunang-meunang. Tual we tetangga mah kecrik liwat rek ngecrik di nu anuna mantak bapak barudak teh dititah cenah tuh alhamdulillah geuningan meunang loba besti. Keun we nyaorokna hungkul ogenan besti digoreng we singgaring ngeunah. Geus mulasara lauk mah di dieu teh we ati rek mulasara heula ieu si bocil rek ngahuapan sugan we daekeun dahar. Si bocil ngahuapan lanjut we bagian wayatieun ayeuna mah ngamparnya besti. Tes dahar teh jarang mah langsung nyieun cicos bapana nyieun petis tuh tingali Gusti nu agung rupa-rupa kahayangna eta jelema geus nu cicos geus anu petis kakarek bieu ceng tetes dahar teh warar keneh dari aya-aya teh mah besti waya tiga tingali itu langsung we nya dibalawakeun panas-panas ogenan besti geuningan ngeunah pisan.